terus teu aya eureunna dugi poe kiamatna siksaan poe kiamat malaikat nu beungisna mawa rante besi baja panjang 70 hasta dikalungkeun ka pundakna diasukeun ka sungutna ditobloskeun ka duburna atuh kacida nyerina eta kitu siksaanna jalma taledor salatna Jibril turun ka rasulna nyandak wahyu ka nabina ya Muhammad perhatikeun wahyu ti Allah regepkeun Allah moal narimana ti jelma tara salatna puasana sodaqona teu ditampa sadayana kitu deui jeung hajina wala amalna jakatna sagala rupa amalna Allah moal narimana jalma nu tariku salat dilaknat ku kitab opat Taurat Injil ngalaknatna kitu deui Jabur Quran unggal poe jeung peutingna Allah nurunkeun laknatna rebu lanat diturunkeun kanu salat sok ninggalkeun malaikat ngalaknatan ti langit 7 lapisna Muhammad ulanya ahna ka jalma tara salatna entongna di syafaatan teu asup ka umat anjeun jalma nu tinggal salatna di mana gering payahna ku anjeun tong dilayana sabab deukeut jeung iblisna ulangan terjana-jana bisi kabawa laknatna ulah salam ka manehna ulah dibere daharna ulah dibere nginumna ulah sobat jeung manehna ulah kumpul jeung manehna bisi kabawa azabna jalma nu tara salatna henteu aya agamana jauh ti rahmat Allahna jauh hampura Allahna di akhirat digolongna ka golongan munafikna digandakeun siksaanna 2 kalieun nyerina engkin poe kiamatna dibangkolkeun teh leungeuna ditalikeun ka pundakna malaikat ngagebugna dibuka lawang sakorna diasukeun narakana dina naraka barengna jeung korum haman rejeungna jalma nu tara salatna milu ngalaknat sanguna
kadaharan ngaduakeun supaya nadilanatan maneh teh musuhna Allah bongan maneh tarasa